Saatos bangun tidur, kuring sok minum sacangkir cai anu hanet. Sacangkir cai hanet isuk-isuk dina beteng kosong tiasa ngabersihan awak racun anu mangaruhan kasehatan. Ngabersihan imah tiasa ngajantenkeun awak secara aktif. Dan beresi imah mangrupikeun bagian anu penting pikeun ngajaga kasehatan. Saatos ngabersihkeun imah, urang oge kedah ngabersihan diri pikeun ngajaga awak tina bakteri saatos ngalaksanakeun kagiatan. Unggal tabu 10 enjingna, kuring sok berjemur di panon poe. Berjemur di panon poe tabu 10 bakal nyandak ultraviolet D dina kolaborasi sareng kolesterol anu dina kaayaan kulit urang pikeun ngahasilkeun vitamin D3. Vitamin ieu mangrupikeun sumber kekebalan. Lamun kekebalan awak naek, virus moal gampang asup kana awak urang. Saatos berjemur, tong hilap ngumbah leungeun anjeun nganggo sabun. Biasakeun ngumbah leungeun anjeun sabab sakitar 88% penyakit asalna tina panangan. Jadi di dieu abdi ingin nyampaikeun sababaraha tentang virus corona. Virus corona mangrupikeun virus anu nyerang sistem pernafasan. Kasakit ieu disebabkeun ku infeksi virus disebut COVID-19. Virus corona tiasa nyababkeun gangguan dina sistem pernafasan, pneumonia akut, dugi maot. Virus ieu gancang pisan. Gejala umum anu lumangsung nyaeta batuk, muriang, sareng sesak napas. Antisipasi anu tiasa urang lakukeun nyaeta cicing di bumi, teras ngumbah leungeun anjeun saatos ngalakukeun kagiatan sareng ngajaga kesehatan. Sakitu wae anu bisa anjeun sampaikan, kurang leuwihna mohon maaf. Hatur nuhun.